Nah, ini buat Mang Prangers nih. Ini makam keluarga dari keluarga Mel kita. Ini bibi-bibi. Ini almarhum adik saya. Ini orang-orang yang telah meninggal, yang telah mendahului. Mugia Allah nampi iman Islamna dicaangkeun alam kuburna, dihampunten segala dosa perdosaanana. Kela. Naon ya aneh Wih. Hei, naon ieu? Hei. Porno. Langsung diganggu. Bener gua pada kesoleh bener tah eta aduh. Coba teh lieur eta ya aduh. Bating ada kupat ieu nama eta ya aduh. Mabok itu santan ya. Kolesterol ieu mah. Hah? Aing ngaran teh aya artina. Aya atuh ngaran mah aya artina. Yeuh, ngaran mah aya artina. Eta teh kewajiban kolot kudu mere ngaran anu alus ka anak eta teh. Naon kitu nanyakeun kitu maneh? Henteu eta babaturan nanyakeun. Jadi artina ngaranna naon? Teu apa? Oh, tak apa maneh? Henteu. Kayak kupada dijelaskeun lah. Diuk. Yeuh, ngaran teh artina kabeh oge ieu. Kayak jiga papahnya. Aya artina papa oge ngaranna. Karena papa kan Riki Surya Sabturian. Heuh? Tah, ai Riki teh artina teh yang kuat. Heuh? Ari Surya teh artina teh matahari. Ari Sabturian teh yang lahir di hari Sabtu. Jadi Riki Surya Sabturian teh matahari yang kuat yang lahir di hari Sabtu. Halus kan? Wah, kuat mana? Papa mah kuat dahar, kuat sare, papa mah. Mana mah tong kitunya pokoknya mah kuasa galana we mana mah. Mana mah belagi mana wae. Jalanan artina apa? Aya artina si Jawan oge. Tah, si Jawannya artina teh kan ngaranna teh Muhammad Zahwan Melki Mirza. Ari Muhammad teh artina teh yang dirahmati. Ari Zahwan teh artina teh laki-laki yang sedap dipandang mata. Ari Melki teh ngaran papa isi mama Meli dan Riki. Ari Mirza teh yang baik hati. Jadi Muhammad Zahwan Melki Mirza teh laki-laki yang sedap dipandang mata, yang dirahmati, anak dari Meli dan Riki, yang baik hati. Halus pan? Baik hati kumaha langsung ngomong kasar wae. Anjing goblok. Maneh mah berproses kan eta teh. Muluna teh langsung ieu eta teh keur berproses kemah moal kemah alus kemah bageun kemah calon ustad kitu si Jawan teh. Aing ngaran oge naon artina apa? Tah, ngaran oge alus ngaran maneh mah tah aya artina. Kan ngaran maneh teh Muhammad Yogi Melki Saputra. Muhammad teh sarua yang dirahmati. Yogi tah ngaran maneh mah spesial. Jadi bareta teh papa teh boga adik papa teh geus maot. Tah, papa teh ngahadiahkeun ngaran hareupna adik papa, jadi ngaran anak papa nyata maneh. Ngaran adik papa teh kan Yogi. Tah, anak papa teh dibere ngaran Sarwa. Teh ngahadiahkeun ngaran teh Yogi. Tah, lamun Melki teh Sarwa. Meli Riki ngaran papanya si mama.
Tah Ari Saputra teh Sahid Putra mana teh laki-laki yang berjuang di jalan Allah. Jadi Muhammad Yogi Melki Saputra teh laki-laki yang dirahmati, anak pasangan dari Meli dan Ricky yang berjuang di jalan Allah. Halus Pak mana mah? Mana mah berjuang main game mah mana mah? Proses kan nantinya proses. Mana mah bisa we malikeun mana mah. Ai si mama naon artinya Pak? Si mama teh kan ngaran teh Meli Melawati. Ari Meli teh artinya teh kembang. Kumbang halus. Halus. Meli teh kembang. Melawati teh bau tai. Tai. Jadi Meli Melawati teh kembang bau tai. Ngomong naon? Bau tai, weh. Itu atuh mah, eta mah papa mah heureuy eta mah. Tuh kasih kasih papa mah. Mana ente ngaran Meli Melawati mah kembang melati wangi sedunia pokoknya mah. Giliran malangnya halus, giliran mama bau tai.